hiji jelema susah nuntut tadina bodoh kemudian ngadengikeun pengajian kaharti dina ngaji horeng bakal pae sanggeus sampai horeng bakal ditinggalkeun naonan ieu teh dunia naonan ieu jabatan naonan ieu kedudukan naonan horeng kemuliaan dunia mah horenganan bakal pae roh menghadap Allah. Deres jabatan dibere ku Allah namun digunakeun pake ngagungkeun syiar agama Allah. Dibere dunia pake ngaluhurkeun agama Allah. Pake beramal jang dirina eta mah geus teu kudu dicaritakeun. Ieu kan mayoritas tapong. Nyana terus tafakur akhirnya bisa ngaji. Baca Quran bisa, tafsir bisa, fikih ngaji tuh. Terus magahan ngaji embung lobaan-lobaan lain menerima siswa baru lain kos itu teman juri teman kos itu mah juri ieu mah aya ge baralik spesial anu sejen we ngaji bisi aing teu ikhlas beuh ngangan kieu kos kitu hese ngangan kiai kos kitu teh hese Waalaikumsalam di mana ya abdi di Karawang enak abdi mah geus teu aya bapak geus aya teu abdi teh ayeuna menek ngaji bae tapi bari deuk sagawe-gawe hayang supaya dahar di kiai ngaji di kiai mantap ieu karah kieu aya geus ngaji jadi dia aya di model sia bawaan ka dieu paehan aing tuh siapa kan goreng tungtung kan tolol asli seperti gitu. Mana pesantren modern anu susah diterima eueuh. Yatim piatu diterima eueuh selain di dieu mah di Cikarang. Pesantren Al-Muhajirin yatim piatu loba. Fakir miskin ambalaya asal kadeureun susah bae guruna mabur. Tah, ieu lamun kiai geus ngawilah-wilah, ieu mah sugih, ieu mah anak si anu, ieu mah susah, dibeda-beda. Ieu selain kiai akhirat, kiai dunia. Ieu mah asalnya hobeh heulangan. Supaya orang bisa ngarendapan diri orang. Nah, jelema nu tadi teh bisa ngaji ngawurug, nya masyaallah, muridna saeutik balet jasa belet. Tadi teh eta Fatihahna kos anu dibacakeun ku Kifudoli teh ngalamin. Poe ieu bisa isu poe deui. Poe ieu bisa isu tapi guruna masyaallah. Ikhlas sabar. Batur ke barisan ulah putus asa insyaallah bakal bisa lalaunan di pagahan tina teu bisa jadi rada bisa jadi bisa kos gitulah di lomba bijak. Nah dalam rangka nyana ngawurug seperti eta dengan penuh keikhlasan alhamdulillah muridna barisa ngaji nyana ge belajar wauh ka Allah melalui sababaraha makom mimiti belajar tawakal teh supaya rada bisa ke bisa geus bisa ka dituna ke ahli ya Allah ya Rabb teu ujug-ujug bisa tawakal syukur teh kudu belajar heula mimiti belajar heula engke rada bisa engke ahli. Zikir tadi diceritakan ku Kifudoli kudu belajar heula mimitina belajar engke rada bisa engke ahli. Nah ieu jelema nu tadi teh belajar di hiji guru masyaallah datang ka hatekna teh memandang dunia ieu hina akhirna nyana nyieun maisyah jang sapopoena ngalasulu ke dijual terus pakai dahar anak pemajikan jeung santri tinggal suluh deui kalau kabudi hasilnya dijual pakai dahar dirina pemajikan jeung santri masyaallah. Nah kitu teh tak kitu tauna
datang kakarasan nikmat ngala suluh karasa boga duit hasil ngajual suluh teh pake ngabiayaan keluarga jeung santrina nikmat kebeneran aya hiji jelema sugih anu tatadina baji dorang tobat tatadina mah pokona mah di baeuna aya lenong aya nyana aya jaipongan aya nyana di Karawang mah naon karangarana lain lenong lain jaipongan naon ngaranna di Karawang teh di Karawang lain naon anu haju awewena dibawa punyana teh ka ditu rongge nyahoannya saja Agus rongge tatadina di mana aya bajidoran di dinya nyana depak di mana aya main koprok nyana mah lain main naon kadang-kadang anu sok makem bandar aju bandar mah rugi asal teu boga bejang mayarna dialungkeun kabeh nyanana indit blow teh bandarnya orang Cikarang bandarna tah kabelah dina mikir tobat datanglah ka kiai teh babari tobat mah geus bae lobakeun istighfar ka Gusti Allah baca sholawat ka Gusti Allah mun boga keneh harta sedekah geus sakitu insyaallah komo di dinya geus kolot ayeuna dilaksanakeun istighfar deureun sholawat kitu keneh aya guruna tapi ayo guruna makan kos istighfar di Karawang istighfar ongkos sholawat ongkos man pentana dunia kan salah tahajud dia minta supaya sugih kan salah aing tahajud bae tapi teu sugi-sugi dia tuh kunaon kadinya jurusanana tolol nah lain kitu urusan tahajud mah tahajud jeung akhirat urusan dunia mah tani dagang ieu mah lain tahajud supaya dagang rada maju eueuh jurusan salah nah ieu mah geus rapih istighfar sholawat sedekah istighfar sholawat sedekah istighfar sholawat sedekah akhirnya nyana hayang manggihan jelema hebat jika lu sugito coba ayeuna aing panggihkeun jeung jelema nu hebat mana sih mun wali nu mana di mana ayana coba aing ka panggih aya nu ngabejaan tuh hebat mah kiai anu santrina lah paling dia aya we 15 20 aju nya nama teu daek disumbang ku pamarentah pokos di Karawang bae di Cikarang pan tilok daek disumbang ku pamarentah tilok daek nyeun proposal hebat da eta kiai di dieu teh kos sekarang mun aya mah tah aya nu ngabejan tuh kiai itu tuh naon pagaweanna nya nama ngala suluh hasil suluhna dijual duitnya pakai ngebiayaan keluarga di santri embungan disumbang ku pemerintah kecuali ku jelema-jelema tertentu embung bae ngaran di pemerintah emang haram henteu nyaritakeun haram embung coba hayang nyaho kehebatanana dituturkeun punyana kaleuweung meme asup kaleuweung nya geus sedekah bae ka fakir miskin asal kapanggih jeung fakir tah miskin tah yatim tah hebat da eta jelema anu tobat pokona geus terkenal asal aya nyana pasti mere tinggal ieu kiai dah balik ti gunung nganggul kayu geus siap bae nyana kieu sumbang kadeuleu ku si kiai teh ada nyumbang ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabb istiqomahkeun hati abdi pangrobahkeun ieu kayu supaya jadi emas sakitu bae abdi dipanggul we dipanggul ditahan kudu sugih eureun ieu naon ieu naon coba turunkeun kayunya dijualnya geus kuari kayu ieu dibeli ku kula selanjutnya ulah neangan kayu ulah neangan suluh geus ulah disumbang sabaraha kebutuhanna sapoe sabaraha kebutuhan mulaina ditangkes ku tahu coba bae cenah terbuka
dibungkus kayu barang diturunkan ke handap dibuka jadi emas cak Nusugi teh jatuh aing kumaha sedekahna ieu emas masyaallah tah Haji Pendi mah hayang tahu wiridanna kos kitu tah coba na kiai teh wiridanna kumaha cenah kos kitu itu emangnya nama cek urang Tangerang teh menyong-nyong nyong-nyong deui deh akhirnya lantaran emas kaget atuh geus teu daek sedekah Nusugi teh geus dah geus bawa bae ka ditu nu kumaha nyodakohanna teh jeung emas ini guys tutupan deui ngadoakeun ya Allah ya Rob robahkeun deui ieu emas jadi kayu deui bawa jual jadi kayu deui balik ka imah sakumaha biasa Nusugi datang deui ka dieu ulah kaget ceuk baleharada ai eta unggal sababaraha waktu ke gunung atau ke leuweung bejana neangan kayu tapi geuningan jadi emas nu diteangan teh emas nah ieu teh kumaha lalakonna sakali ditanya teu daek ngajawab dua kali ditanya teu daek ngajawab katilu kali mah ngajawab ku embung-embungna kula dibere ku batur besi di akhirat handap martabat kula geus bae kula malah magahan ngaji bae saaya-aya tah neangan kiai nu kos kitu tadi Indonesia hese lain hese deui cak urang Madura luas masyaallah ieu mah pan kiai lain lawan lain hayang disumbang deres kiai kene mah hayang disumbang ieu mah lain masyaallah geus hayang disolawatan ke bae geus paeh ngaji disolawatan ku kabeh-kabehan nyumbang tah ieu maknana jelemaan geus ka Gusti Allah mah teu nyong-nyong kana dunia leutik nilai dunia ketika dunia dek dipetakeun ku masalah tetapi di jero hatena geus eueuhna naon masyaallah eta Nusugi teh aya luhur lahir geus kula mah pokona kajen ku kumaha deuk di kumahakeun geus ka guru supaya hayang buka perasaan budak Gusti cik teh kiai moal kuat geus ente bae usaha lillahi ta'ala ente bae hayu bae teruskeun sarua engke ge jelema anu ibadah melalui ilmu ibadah melalui kamaripatan ibadah melalui dunia ibadah melalui tahta jabatan sarua asal dipake ibadah bae ge insyaallah ente kula mah hayang belajar lantaran sababaraha kali akhirnya diterima belajarlah Nusugi ka kiai itu tadi geus da belajar sebulan setahun masya Allah sarua dibere pandangan hina terhadap dunia jelema lamun geus hina memandang dunia lain eureun digawe lain eureun tani tapi duniana dipake terus kabangun agama Allah leutik dunia di leungeun manehanana pake ngabangun mushola leutik di leungeun manehanana dunia pake ngabangun masjid leutik dunia di leungeun manehanana mun pake perang pan aya Haji Pendi mah di sisiheun imahna aya mushola eueuh keramikan datang ka kuat imahna mah bagus mobilna mah hebat tapi musholana masyaallah hampir runtuh henteu isin ka mushola eta ieu jelema aslina mah orang Karawang atau orang Cikarang terus ibadah cunduk kana waktu ninggalkeun mangsa malaikat Israil kan datang menghampiri Nusugi teh assalamualaikum salam sahaya cek malaikat Israil kula bangsa langit malaikat meureun aya naon ka dieu diutus ku Gusti kita nyabut nyawa alhamdulillah masya Allah rindu lah ieu ka Allah moal bisa kapanggih jeung Allah mun teu maot hayu gerang-gerang henteu cak halakal maot teh kula mah ieu ka dieu ge deuk nawaran heula sekitar setengah jam deui maotna mah beusi hayang maot keur salat
besi hayang maut salat lagi keur sujud, besi hayang maut teh keur maca Quran, besi hayang maut teh keur tafakur, pilih hayu gegeraan. masyaallah setengah jam deh kek kula mandi wudu salat cabut nyawa kula keur sujud. Allahu akbar pas sujud nah seperti etalah ahli-ahli Allah, seperti etalah ini ditawaran maut teh. Mudah-mudahan mengaji balik di dia cepet-cepet malaikat Israel datang. Maksudnya nawaran hayang keur kumaha ngaji. Aya geura ikrol di jelema loba ku hari. Ieu maksudna kehilatan deuk hayang naon keneh. Deuk hayang naon keneh ieu kan boga harapan berarti hayang hirupan deuk hayang naon keneh. Tuh. Deuk naon kan batur lamun ditawaran maut teh. Kiai kumaha maut siap atuh mantak zikir bae ge maca tasbih bae ge teh anggere kapanggih Allah. Ya Allah. Jelema suuzon jasa ieu mah.